lipat ngeunal awi ieu anjing kamana duitna aing diwadolan kusis coba naik lebaran duitnya berapa 12.000 kumaha tuh coba teboga pagawean iya pusing deh coba orang teh tebak pagawean nya duit boga cara lebaran berapa diem aduh pangboga ieu jangan atuh nu kieu deh laku makan duit ih keudang dek boga ieu deh kumaha hanya neangan duit carana teh kudu nipu batur OTW langsung rek mana euy naik karep dek naon naik biasa weh naik ulin cuma mau duit kayaknya itu orang duit dia ke lebaran tiasa kieu deui kumaha supaya ngalobaan euy bener iya mah euy target lumayan 1.000-2.000 emang hanggi bar duit atuh supaya ngalobaan supaya aya nilaian gitu orang bisa ngabantu kan cuman ai percaya mah ka orang hayu orang ka ditu orang sulap sulap serius bisa sulap iya teh bisa jadi 750 arek atuh hayu ka dia hayu bisa ngalobaan mah ayo tah mana itu ayo ka dia tah dan dia tah kumaha kieu nya ke lamun keke kurang diberi aba-abanya kieu lamun duitnya geus diasupkeun ya kete maneh teh kurang dikit teh maneh teh uncatnya ka ditu oke ge si duitna teh namahna dihandap siap siap ya ieu kurang diberi aba jadi aba tuh cokot tahakan kurang di waduh lain lumayan sabar ya duit berkali lipat ngeunal awi ieu anjing kamana duitna aing diwadolan ku si Solah